aduh ngatur tobat ieu Maha Prabu si goblok pakai jeung mahkota segala alah karunya kagegeloan meureun si teh hayang jadi pejabat alah kumaha cager semua je syukur ya nah saya tegegal teke kerepesan dan ngiga diulang simut aing mah Daramang sadayana moje moje bagja sadayana warga bagja Daramang sadayana kawan-kawan datang sadaya kawan-kawan datang sadayana datang bagja maksudna ngalamar parawannya kahayang raja laksanakan sama saya sadayana sabab ganjaran raja akan saya sadayana balad-balad sadayana bagja bakal ngahakan naon hadiah umurnya hadiah ti raja kadenge ku ini didenge-denge teh ngomongna teh dina awe sia mah nah salah lain salah goblok na teu bisa nyebut kagak dapat saya mah hanya saja lamun nyebut teh saja lamun nyebut lamun nyebut lamun nyebut jadi lamun nyebut Bogor teh jalan ke Jakarta ai nyebut Ciamis jalan ke Pangandaran bener alah bener euy ai nyebut dayeuh kolot tatangga saya ya anjing jalan ke Banjaran sama nyebut huntu alat baranghakan nyebut irung alat napas nyebut panon mata leungeun pandangan tangan suku alat ngalangkah teu dipikir heula spontan gila bener euy nyebut cing canggeling manuk cingkleung cing neten naon cing apa-apaan kaya jalma ayan nyebut kawas nyebut nu gelo teh jalma ayan nyebut Haji Apo kakak saya adina itu euy bisa gitu paman si Apep itu aduh ampun Gusti nu Maha Agung dibere nu hese anjing bapana anak nakal itu dibere nu hese mangga saya mah tak akan bangga bener nu hese pabelit dia gerak dia apa dia kagak jangan banyak anak-anak kan mah omongkeun belegu kagak jangan tuh sekali mah jangan nah cek maneh teh naon cek nyebut ulah naon cek situ teh jangan anjing ari poho aduh alah nyebut kanyut
tatangana palangkakan ayo nyebut bujur pantat alah ayo nyebut ngising kababayan Kababayan karena calana. alah alah sia nu hese naon nya ieu sia nyebut bool hese anjing ya gampang naon liang tai anjing goblok geuning becus ya cek goblok katipu aing ngeunaan hirupe jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat asli nama lain urang Cikoneng boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mabaka pinangih jeung poe akhir anu harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa heueuh maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadina lebah dieu balik pe kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya kantenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe leres sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal anu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama kita napak da umum hari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malah kojitu munapuroda ngali gincing dulu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang acan di boehan ge kudu hirup make jeung mawa amal kos nu heueuh ongkos teu mawa naon-naon ha atuh rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal boh hade boh goreng
di ditu mah akibat gitu. kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucungik sia mah Ini pabelit. ai ngomong hayang naon atuh lempengkeun Ini rapat tetah teh. da si ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan Bener. Ono ngararawat teh gitu. heuh panglempengkeun Panglempekeun. kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu Sok atuh pangmenerkeun. Gajah teh ninggal. gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning Kumaha bi teh? Gitu. Gajah. cing cek si laing Gajah. ama anu goreng Gajah. karena gajah gadingan Gajah. maung belangna digadingkeun Gadingna amal hade karena gajah gadingna dijeun. maung geus Geus era sia era ku si api oman era. Era. Hetak kitu we cinek nama urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mumpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak alam katukang bisa nak muncul nak merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan Gitu. Mangna bisa riung ngumpul. cirikna tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata Anu nyata. Ngegepkeun ari. jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang sia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari maka nyataan Ulah diperingati. ulah hirup cek urang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO ngau jauh-jauh teu nyambung Turunan ti Indung. teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting maka nyataan Eta sedikit bicara banyak kerja. sedikit bicara banyak kerja Banyak tuh nyata. pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya dah jadi gawe bener pak what is the meaning of name apa arti sebuah nama tanpa karya tuh Ulah diperingati ulah tahun. nya nya diperingati unggah tahun geura aya unggah poe teu Sidik bisa popoe. malah memperingati teh hura-hura teh taleler tah nya nu mawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan heeh gua aya ge memeh main rebutan teh geus sing rebut wae perebut kadudukan perebut pangkat perebut jabatan oh silih siku silih jejeg geuning bari sabangsa teh aya tarik tambang nih Karebut hak batur. padahal ku sinir kitu ge teh Bener kan? jeung aya aneh aya nama tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso
nepi kakatangkap ku penjajah bus kana obang dibui di jariji besi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat tina dibui teh didasi mah heula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui aya nama dasi ngamal tuluy dinejar jarjibel aya nama pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh geus gara roblog ge meureun Pak nya nah bet atuh geuning aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri kehutanan agama aya menteri agama da baheula mah Pak leuweung teu dijaga da awet atuh aya saprak dijaga bet jadi beak aneh jadi loba pager makan tanaman mun cara ngotan baheula mah nya eta didenge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok kacida deui bari eta teh agama religius anu aya patula patalina jeung moral tapi anu pupuhna teu bermoral ai pupuhna teu bermoral mun panggih ayeuna hareupeun abdi da didagor juga ngirungna abdi eta mah kagila-gila keding aneh abdi mana lain aneh su ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab gitu tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget tujuh sono pak tapang apa? Naon jang? Aduh, Ada ke mana, Pak? Usaha jalu. Menikah saya pun. Usahanya naon? Tong nyaho profesi kolot kemali. Nu penting mah budak mah bisa dahar we. Bisa barang hakane maneh mah jang. Tong apa gawe kolot. Hari cenah mah. Abah teh sok ngabegal oh. Tong nyaho. Tong apa profesi kolot. Bejakeun lamun anu nanyakeun mah kitu aing teh. Tukang gambar. Bejakeun tukang gambar seniman gitu. Iya. Abah, Naon? hari emak teh ke mana, Abah? Maot. Ai maot teh naon? Maot teh dicana ku Allah. Oh jadi Allah bogoheun ka emak. Si ama. Abong budak. Ai Allah teh nu kagungan urang anu nyiptakeun urang. Nu nyiptakeun inung maneh. Ayeuna teh dicana ku Allah. Dan ke katuturkeun ku urang. Da urang ge baka. Urang ka Allah atuh yo. Si eta Dek naon sia teh? murukan sapa mah. Ah urang malihan emak. Marukana meureun Allah teh supir helm. Abong budak atuh beureun. Nah, sia teh. Cenah mah kawin deui si emak teh. Maot. Tong nyaho kawin deui maot. Di mana kuburanana? Leungit diratakeun ku Abah. Dibawa Doh, kumacing. inung maneh teh sebenarnya mah Usaha. ku papotoganana. Duriat gede kene. Bejakeun mah maot teh lamun nanyakeun jangnya. Ngaret teu Ujang macing soleh. ngaret teu pepanjangan. Hari ujang. Lan, Hari ujang hayang abu sawarga. cek guru ngaji mah ujang mah ulah abu sawarga cenah. Kudu asup. Naon? Kudu abus akabri. Aduh. Mending sarua. Ya mau benyit. Tuna lampah eta. Doh, iya inggih. Kalarsan abdi manyu. Parantos nyampur Semar Badranaya Astajina Dawala. Doh, iya inggih. Wah, bulan
Jinga Abdi bulan Anom kurang ngareurekeun heula capek wa Oh saya mangga ya kulan wa negara Amarta deuleu tapi kacoreng 12 tahun di kawasan Kukurawa sumohon wa runtang ranting aset-aset negara digade-gadekeun laras air coreng cang wa diruksak Kukurawa kantenan nya emasna minyakna kabeh dikerid ka Astina batu bara na kerit aset-aset digadekeun dijualan jeung sajabana laras wa sama mena dina 13 tahun ucu paingan keur mah usum halodo ayeuna deuleu itu laras menit paingan coreng walungan gararing cu gararing wa tutuwuhan ayeuna geus eueuh tos coreng cang gunung-gunung pasir bulistir sumohon laras wa haturan wa haturan kulan nuhun cu eta damang wa kulan wah sumohon ngejeh jang hatur nuhun ai sehat mah wa kulan nganya kitu teh awe deuleu dah kumaha kulan wa anu aya patula patalina jeung kajadian kaalaman kudunungan dewek ucu ulah kumaha wa teh kulan dina 13 tahun anu parantos kalangkung ujang sumohon naon atuh Pandawa jeung Kurawa oh laras wa eta ge nguping nyaeta dina pesta hajat surya di negara Astina laras anu tadina panas pesta hajat surya di Amarta kantenan nya diayakeun pesta hajat surya di Astina diulem para raja teh ujang oh laras diulem wa ngan dina mangsa keureureuk dah nuju istirahat Suyudana teh ngelekete ka Pandawa dah urang heureuyan cenah main dadu ulah tambah sore-sore mimiti tina siri betrik corengan wa mimiti corengan kubulau tuluy di curang careng beungeut nya ku arep lepi ka duitan tina duitan gede nama negara diborokeun amuing eta atuh da puguh sang kuning cu ahli na nu kitu mah ujang ahli judi keur mah ngukut jin deui oh si eta mah ahli judi wa eta mah ulah di deukeut atuh Pandawa teh ngaleng-leong negara Amarta na teh cu oh kitu wa Pandawa jadi budak belian sumohon harita para pini sepuh negara Astina ngadesek ka Kurawa yen Amarta kudu dibikeun deui oh kitu wa leres mangaruhan deui sang kuning teh negara Amarta dipasrahkeun tapi Pandawa kudu nyorang heula dihukum 12 tahun 12 tahun dileuweung kamiaka sumohon leuweung ditambahan satahun nyamur sedangkeun dina nyamur ulah kapanggih dayeuna oh ulah tujuh nyamur duka di mana nasibna Pandawa duka kumaha oh wa ge teh acan uninga marukada di mana nanya wa laras ngajajah lemes ayeuna buktina negara Amarta deuleu oh dikerid ujang oh harta banalna wa nya harta karun rakyat Amarta disiksa digawekeun bari teu dibayar amuing tutuwuhan di taluaran paingan con mak ucang amuing aji mumpung teh wa meureun aji mumpung laras atuh kaayaan Amarta runtang ranting kumaha ngomeanana sumuhun ai tos soreng canggih mah wa hese deui tapi parendene kitu nya cu genteng-genteng ulah potong sanajan begeng oge ulah digotong ih katenan ulah waduh kika gua mah tetep nyerak deleg hiji katerangan yen wong becik bakal kaciri wong salah bakal katara ta eta wa yen silaka jeung salabetna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana sumuhun yen ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng eta we wa eta we pegangan urang mah wa
Da moal barina oge pikiran teh anu karar itu padahal aya nu leuwih alus naon tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat. Oh eta akhirat wae sumuhun Yen urang sakabeh oge bakal baralik deui bakal marulang deui bakal ngageblek deui nya cung sumuhun ngan kitu oge mun apa jalana teh mun apa pangbalikan nu matak ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahana pun memuncangan teangan elmuna oh kantenan wa eta supaya jalan molongpong jalan ka gedong leres blus ka alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang teh eta wa asal apa koncina we tadi dia penting silaturahim teh cu leres jeung kiai jeung ajengan jeung para pinisepuh nya jeung papada urang bararea da urang mah geuningan ucu keur diciwitan ku wanci awak keur dialaan ku mangsa wujud keur ditungtut ku umur anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana deh eta wa abong kena hariring lain nu kuring haleuang tapi kagungan nu maha wening sumuhun haleuang lain nu urang tapi kagungan nu maha wenang saur padede amung leres eta kulan nya cu si oreng lain nu urang wanya segala lain nu urang sagala rupina oge kulan diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan leres malah dina surat Ar-Rahman kumaha wa nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh tu geuning eta jelas wa geuning nya cu sumuhun oh rek dipalungkir kabeh oge sararujud kana wujud diantarana awas denge ame rasa jeung ribuan sel anu aya dina wujud urang eta teh sifat-sifatna anjeunna sumuhun telepat anu dipiwarang sujud ku anjeunna ieu kana wujud nu matak cing ati-ati taliti takwa takwa teh naon kok dina takwa teh aya wau waro teh waroi takwa teh apik oh kedah apik wanya segala rupa malah cekolot baheula mah ujang bakulan ulah dahar eukeur lapar ulah sare eukeur tunuh oh tuh naon hartosna ulah dahar ulah dahar eukeur lapar teh ujang tingali nu lapar da janji kedawak oh janji ama bener si banyo ge tara janji balawak teh atuh puguh kuman wungkul panaleungeun teh nya bakteri nya wa tuh tong boro make jeung nyaah ka batur diri sorangan geus diripikan nyaah geus kaluli-luli tah di dieu meureun memeh salat kudu abdas heula teh nya cu eta ari abdas teh ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan aya beungetan aya nu eueuh beungetan mentong nya wa bener antong da teh aya rarayan nya cu sumuhun wa uluh marukana teh kitu cu cing apik di dunya teh ujang oh lares amal gedekeun anu hade ngan kade aya anu bakal bisa ngahalangan kana pahala amal doh naon teh wa hiji nyaeta ngan ukur ngomongkeun batur ngomongkeun babaturan teh kade teh lares geurehan cegekan sawadan cegekan segala eta teh salah sahiji anu bakal ngahalangan kana pahala amal oh sumuhun delepat wa kaduana nyaeta goreng hate na eta katiluna saeutik ka erana kaopatna ubudunya wa eta naon ubudunya dudunya wungkul tanpa mikiran akhirat oh nya istirahat nya beulah teh kitu teh hirup sabelah teh kitu mun baheula nya ngeyeng ting kana dunya mun baheula mah dajal meuanya tuluy ka ituna tulul amal naon tulul amal artina teh panjang lamunan ucu loba ngahayal teh ngahayal we pagaweanna teh ya ngalamunne ngahayal dolim meh nu teu eureun-eureun ta eta nya jang sumuhun
eta dolim wae nu matak prak ayeuna mah aji diri we ti kiwari kotek tak awak ti ayeuna nya sabab urang teh miniatur ti anjeunna laras miniatur malah hiji katerangan merebeja mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna sumohon sok balik deui we kana kabodohan hirup teu bisa naon-naon diri sasampiran awak sasampayannya daya upayana ge wanya naon akueun urang tenan wa telak-telak masing tilik ulah waka nolak muncan taluk ya benar tidak diri urang aya nak kabeh oge gerasa kotek tak oh mohon wa saya leres wa tetap diri urang teh nyaranekeun diri ka anjeunna kudu karena anjeunna sagala rupa ge tekadna ucapna lampahna teh nya cu leres terus nyarane eta buktina geuning Pandawa Pandawa kumaha pan sidik judi teh ceuk nagara teu meunang ceuk agama haram diharamkeun kunaon batur bakal dipigawe wake diicip-icip wae atuh ka urang teh artina eta teh geus teu ridho cicing dina aturan anjeunna sumuhun leres wa kadar ayeuna rupa-rupa cenah golongan rupa-rupa paham heueuh eta teh supaya nyararamung ngan dina nyamungna boga rasa ieu aing pangpinterna akhirna jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan cukup belengur balaganaya akhirna jadi kasih ku junti teh leres wa ai cirina manusia teh dina gawe oh dina gawe gitu wa gawe kumaha lamun gawe na manusia nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh sabar tawakal jeung sajabana ta eta ciri na manusia oh ciri da manusia mah gaib ucu leres eta ciri manusia teh da aya mah anu aya mah ieu sirahna panonna ceulina irungna atina jantungna leungeunna sukuna tak kapangihna yen manusia teh dina gawe oh dina gawe nya eta daek nulung kanu butuh teh nya jang oh eta cing mangpaat urang keur kabalarea hoerunas anfa'uhum linas yen panghadena jelema nu aya gunana keur balarea sumuhun telepat gua nya jang leres ngan hanya ka kiwari naon wa mang hanya kakeun wa macu mang hanya kakeun kumaha wa teh geus 68 tahun merdeka teh jang leres ngan ieu hate leutik nanyakeun ieu teh heueuh geus merdeka nah kumaha cirina nama nya ieu teh geus merdeka gitu ante nanyakeun ieu mah hate leutik leres peke jararawa eta mah nah heueuh ieu teh geus merdeka semua buka atuh tan karaos nya ya jawab nama ku masing-masing we eta mah wa tan karaos anu nya karek ngaran dibabakeun pinten karaos da ajab jeung ajab tungtung namanya cu wabah jeung musibah we jelema gara sok ayeuna ngalabelut di setrum tuh atuh nogna teu megar kayak di gunung di Tuara temegang bangkong di aralaan kungkang ngalobaan baan nyajak leres orai di aralaan beurit riap berit ngabrang manuk di aralaan hileud loba hileud babu nepi ka kieu eta runtah-runtah di walungan geus di mana we cereng runtah Citarum teh nyok ku siling aing ngaliwat jabat ti bau teh kiru runtah wungkul harus geus eueuh laukan wah pae amuing geus teu nyahoan uceng aya laguna tapi nya cu kumaha mudah-mudahan kapayuna caleg-caleg urang anu bakal jadi wakil urang ke kapayuna sing bener-bener nyalurkeun aspirasi rakyat nya cu ih kantenan mudah-mudahan kapayun mah wa ulah ayeuna kadenge kuat nepi ka harengheng ku dedengean pajajet ku deuleuan tukang newak ditewak tukang mariksa dipariksa tukang ngahukum dihukum dihukum oh
tuturkeun daya pemuntahan geus teu percaya ka partai oge geuning percaya teh ka figur nu matak artis loba geuning anu jadi pejabat teteh heueuh kitu duka teh teuing eureun sia Yahudi aing ngomong pika nyariun ke Yahudi eureun sia kafir ngomong lain-lain kafir tara salat sia teh nah memang salat kudu bebeja jeung tara salat tong di Bandungan teuing udah kitu mah eta teh lain dewek teh nyaksi kasih nyaksian kasih lain kudu salat atawa dewek nyaksian lain anu harti dewek si lain salat kudu bebeja naon atuh ke jeung tara salat tina pagawean kumaha ari eta teh nemongkeun diri teh tara salat nya ka temong tina pagawean gitu ya heueuh belgung da kumaha ka temongna tina pagawean definisina naon cing ai salat tuh syaur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf naon mutanabi dari akang ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul mutanabi teh ai 3 huruf naon syaur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf hiji shod lam ta shod na teh sidqul qauli artina bener ucapanana tuh aing ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek laina eta teh tara wani ngaluwihan jeung urangan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teu wani motong neuteuk mun pondok teu wani nyambung mun condong teu wani motong pas eta tukang salat manyaritana tara nyinggung ke batur leres tuh ari eta lamna teh lainul qalbi artina teh leuleus hatena ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel tuh malapak gedang ngomong lagi tara pika nyerieun batur tara aitana teh tarkul ma'asi hatina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun pina dijauhan komo maksiatna tah sia laku lampah kitu teh sarua jeung nemongkeun maneh tara salat blon katemongna teh tidinya aing sagala rupa oge kudu napak lamun aya nu ngiga teh iga kenangan dah kumaha calana sangkan urang jeung gerak teh akur luyu harmonis jadi luyu gitunya benar mun jelema hirup ayeuna nyaeta kudu napak jeung aturan agama mun hayang salamet kitu oge cenah teu hayang pek wae kumaha manehna da urusanana nya kan da urusanana sabab naon di mana si lain getol ibadah Allah moal untung di mana si lain teh ibadah Allah moal rugi nu bakal kena kurugi jeung untung teh si lain urang-urang keneh bener tapi mun gareuleuk wae sia teh ka aing teh moal dituturkeun atuh aing geuleuh cikeneh eta bieu eta kamari bulan puasa minta dihampura sing sarongkong geuningan nah si belegung pada bieu pada dikeploskeun sia teh puasa mah tamat puasa mah ngan nikmatna teh eta we meureun mangih buka pada jeung kolak meureun aya puasa dina bulan naon Ramadan bulan Ramadan artina Ramadan teh naon puasana tamat sia mah hari Ramadan teh hari pembakaran nah hari pembakaran kumari hari dibakar teh aya 2 alternatif nah kumaha aya nu ngabakar positif ngabakar negatif ngabakar
ngabakar negatif seperti nu positif ngabakar cai silaing naheur eta teh positif negatif positif heeh naheur cai meledak nyu kopi ayeuna ngabakar imah negatif tak kitu jadi jadi dunia ieu teh teu lepas tina positif jeung negatif jadi kumaha urangna benernya nah munguh nu iman beh dituna nyaeta ayat tugas Rasul jeung ayat tugas iblis tajelema iman mah nyaeta anu daek diperintah ku duanana dititah ku setan daek naon dipiwarang ku Allah daek ku setan dipiwarang ku Allah daek migawena dititah ku setan daek nolakna jadi gawe tuh jadi ibadah gawe na tah benar kan jadi ibadah leungeun teh sia dipake ngawiwirang batur al islamu mangsalama muslimuna bilisani wa yadi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun ku lisanna jeung ku leungeunna kewajiban wajib sia mah lamun salat di masjid ain kudu dikumbah melihat lain berisi kabina-bina dikumbah dah ke masjid mah bersih suku teh tuh aya kenehna zaman kiwari nu kitu nah kabina-bina teuing akang aing milu salat teh dipea urutna nah naon ya oke jeung haramna tapi teu naon aya urangna cokorna kala lotor mah kan piraku ari ka masjid kudu kotor mah tuh tak kitu euy dibeda-beda paham teh supaya nyambung jadikeun heula dulur geus jadi dulur sok saling bejaan cing ridho di papatahan cing ridho mah patahan eta cirina umat Islam lamun teu kitu rametuk jadi selama eta daek di papagahannya beda-beda paham teh kudu atoh tibatan sarua mah silaka jo sarua mana silaka tuh kumaha cilaka da sarua jeung tina pamadegan tina pagawean tina ngaran we sarua cilaka cilaka kumaha sa Jawa Barat ngaranna Udin we kabeh sok kumaha kitu cing kumaha papangih di jalan teh hor itu Udin ke mana Din ka itu Din naon si Udin nyunatan si Udin wah nah beudalang Udin bener nah beudalang Udin sinena teh Udin ulah aja teh Udin kabeh serangan alamat tuh anu didagangkeun oge Udin lakon lagi da Udin pejah cenah geura sok tak jadi ku beda-beda teh supaya nyambung sa urang init ke dapur teh pagawean batur teh beda-beda nu katel nu teko nu piring nu gelas panaya gunana meureun nu senok bener sok da ilmu mah loba di dunya mah cing nyararabung satekah pola saling wasiatan sampai terugi saling hargaan ya kan bener beda paham halus kumari akang beda aya Persis aya NU aya Muhammadiyah baraya urang ngungkul teh ilmu na cokot hikmahna dicokot hikmahna ulah parasea teh sarua ayeuna sapertina nyieun seeng di ditu jeung di dieu beda pan beda ngan pan aya dina gawena mah sarua jang hasilna jang hejo maksudna bener eta deuleu ulah jeung para sia asli omongkeun tong pamali jangan naonan atuh jangan ilmuna jeung itu jeung ieu ge sok sing wawuh we sing jadi lamun percaya Allah geus nyieun neraka bener sing jadi baraya fashhadu ala anfusikum saksian diri maneh cukup we ku maneh ulah nyaksian we batu ripuh mata kering kan batur kabeli mobil urang nu panasna batur kabeli sawah urang nu panasna eta teh hirup teh dipake nyaksian batur we bener kan burukan deh di Taman Cibaduyut aya nu ngitun syarat cikan buka toh di Taman Cibaduyut tak kitu euy hirup nya
Laras. Jadi ku ayana ieu ayeuna hiburan wayang golek tepek ajang silaturahim. Laras. Man ahabba ayyub syatulahu fi rizqihi wa insyaallahu fi asyarihi fal yasirahimah. Naon teh? Jadi saha-saha jelema anu resep jeung micinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna, dilobakeun rezekina. Kitu cek aing oge. Oh benar. Sok. Kudu sering silaturahim tuh. Cenah eta tina wayang atuh itang-etang nyiar luang tina wayang. Cenah wayang haram, heukeun bae da nya. Nah, leg-leg. Boro-boro wayang gelas oge aya dibaledokeun. Gitu. Quran oge haram. Naon oge haram? Lamun dijejak. Atau lamun dihalung-halungkeun. Atau diduru. Aya positif negatif. Aya positif mah baca eusina pigawe. Da ieu di dunya teh teu leupas dina positif negatif kerso. Benar. Gunakeun duanana, gunakeun ulahnya beulah. Gitu. Copot hikmahna we barokahna Kang. mode ieu kabel setrum masak dok gunakeun kumaha sakan hurung ulahnya beulah setrum mungkul gak bisa ngagerebek bisa teh setrum jadi pae Kang tah sadiakeun di bohlam meuli hurung jadi manfaat rai weh datang apa nur cahaya teh nya nur biji kana hate tadi mana geus hurung ulah dipencerong lampu nah kalah beuki silo gunakeun caangna manfaat teh bisa nyeun hate ulah burakem alhamdulillah Gusti di lapang TVRI teh nya lumun urang Ciwaduyut heubeul dewek teh panggih urang Ciwaduyut lami Kang malihan anu ti tebih anu ti caketna karena rempel di dieu nuhunna wakabul teh ye Kalarasan wakabul sumping aduh. nya minang-minang teuing nya urang kana TV asa sering Kang heeh tangke mah kahareup euy dina alam cagih mah ngawayang teh jero kulkas Sekali-kali ya. hari dibuka teh teas teh beteung nasib Panawa euy aya bejaan hari Panawa mah geus nebus dosa na daek dihukum 12 tahun sumur satahun nyamur mudah-mudahan mulus banglusnya nyas ditur salamat Kang ngan negara amarta dulu lu dialaan dikerid eusina eta Kang nu watirna teh leuweung eueuhanan mah tutuwuhanana caringcan Kang kai-kai di taluaran di jarwalan ku Kurawa teh geuning can batu bara mak jeung pokona mah aset-aset negara teh beak meni Panawa mah kari memerese meureun kete euy nya kete upami tapi hujanan gitu halodo misalnya penting Bogor ulah kaget wong bagus aduh kasaha teh nyebut wong bagus sya Eta soran lebih aduh. sahanya euy buka teuing atuh da teu wawu dalam mana naon eta dihareup anu nyorowok Da ulang da tahu. saha mana wapi duit teu eta sora nepi ka eueuh piduit teh sia mah Aida harjeun kuliah bae. lawak leret atuh mun bejaan gawir gitu leuwas atuh aya naon jang kadieu Pak wah naon jang eta dipayun gak anu nyorowok wong kade bagus sing hati-hati jang keur meujeuna bungbeng leuleuh laras ayeuna juru talung tik ti pihak Kurawa teh kade sia me HP biwir kade bisi kacaletot biwir sakieu geus kandelna di pihak deui lain bibir eta mun urang mah nya ceketu ulah kaget manusia saha nun saha
Sora saha aya nu cocorowokan wa timalan saha cihihi naon yang cari kenaon naon sia teh kumaha kadunungan sia kadangungan kunyuk karunya dunungan karunya naon pan urang mah syok naon saha udah gitu karakternya mun aya mah juragan Bima da sora mah lu eta simaan tah Kang simaan Bima mana itu simaan tah ku dewek dibawa tunggu pare baheula oh kumaha da kunci berbudak kumaha teh Kang beremaja dewek mah panai ngebah pare ngebah ayam nih syah syah ayam teh lompat aya ingkah mau juragan Bima mah ngagerem heula nih kumaha cing syah belatro sia meuneurewas aing ayam teh nepi ka ngaceleng atuh ngaceng jauh nepi ka teu ngenog deui nah make teu ngenog da jaluk betok diomongkeun atuh jaluk juragan Arjuna juragan Bimanyu ngebah ayam teh cing kumaha ieu ayam ayam teh lain lompat kada celengeu celeng ngising ning dalam kaseri ayam teh kalah ngelela ning langsungnya dikitek langsung dicala gitu kan ngelelan eta hayam aduh aya kitu kade Pak kade sing hati-hati jang kade bape biwir ju intel teh loba deui nya ulah ngomong-ngomong ulah kaget sadia ulu kujang nepi ka rangeteng gitu teh siung pada hamun ala jak pipa pipah nah sia pipa keur nganyot susu nanti kudu dipipahan Gusti ya mirip sareng gambar anu katilu gambar naon yakin ya si Arjuna Gusti urang tewak Gusti cicing ulah dikamahan si goblok jelema teh nu tiluan teh ning kakara kadeuleu wae lain disangka naon ya kurang tuh kucap kicep Gusti kawas na kocan tuh sugan aing kakum buat teu kaua tuh teh pantes jadi kakum bapak dewek da mah teu kaua tuh kakum ayo cocok isya ayo disangkanya itu teh lamun bapak bukna panjang naon Kang beungeutna jiga kipas neraka bari da kos ka lain ka ieu teh jelema anu silo silau kumaha anu bogoh anu kitu mah pamali kakolot bener dulu itu anu diiket naon biheung agama Islam nu kitu mah kakak teh teh naon teh beungeut lain kacirina dina naon mo dan siap bener gitu agama Islam
nya atuh sia teu percaya nah geuning teu mawa onta nah di Arab itu sakitu-kituna we pananyaona teh dina agama Islam teh heureut teh nyaho Islam teh jemar deuleu luas jemar leuwih ti satelit deuleu kacamata agama mah dunia kan universal dunia akhirat nya jemar teh ulah lalawora lamun bener si agama Islam cing tarucing aing pangikeun Wah, tarucing naon sia teh hubungan tarucing jeung agamanya. hubunganana tarucing jeung agama cing ya jauh ayeuna Mun pinter eta beragama dekan. kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas namun abus aing mulai nanyakeun teu abusna Udah gede. carana goblok Udah gede gajah mah gitu. gajah mah gede kulkas mah leutik aing mah lain nanyakeun abus henteu carana kada mau abus carana goblok Kaciri lain gua lain agama. nah tuh jawab nu balekeunnya kada mau abus Kaciri lain agama. kumaha ceuk maneh carana taluk atuh kitu heeh carana mabukakeun kulkasna eusina kaluarkeun pan geus kosong heeh dah bus ya ieu gajah habuskeun tutupkeun deui we nah sia teh belegung Gitu. kitu kahayang aing teh goblok Tong digiringkeun da kulkas. sederhana nggak tepira tuh geus gajah dina kulkas mah tong digiringkeun kana antep cing sok eta rucing naon Oh, tong di aing mah saeutik ke naon kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas nyontek goblok Oh, bener. nyontek goblok Bener mikir. itu siapa mikir Menang batur wae. itu siapa menang batur lah Da mah teh kitu ngeusianan lagi atuh. da jawabanna memalui ti kitu deui ti aing Kumaha kumaha? bukakeun kulkasna abuskeun kudana moal abus nah pan aya gajah di jero anjing aing poho aduh Gusti Allah Kapikir. teu kapikir anjing poho aduh da eta si eta tah goblok teh sia sia nu ngagagu ka aing teh poho aing aduh teu sangka teh padahal kieu nya jawabanna mah njok bukakeun kulkasna kaluarkeun gajahna tak kitu asupkeun kuda tutupkeun we aduh ampun naon bedana motor jeung si lain ari aing mah nu sok numpakanana aing motor nu ditumpakanana lain naon aing motor mah Kawasaki ari aing kawas monyet setan tadi sia kahum halus goblok teh jawab aing di mana naon tarucing teh Cing atuh salsa urang kayaknya. ti kuring manehnya naon teu naon kebon kalapa nyaho pun kalapa urang balapkeun kuda jeung gajah ka soreang di mana di kebon kalapa sok heula mana tukang lompat kuda mah belegu di mana-mana ge nya heula kuda nya heula gajah heula kuda heula gajah nah pan kuda mana kulkas kene tadi anjing ai poho deui wae naon sia teh jamu air aing disebut jamu air aduh halo saya jamu air oh jangan cupatna aduh aya teh coba teh geus sireum lamun dina kendaraan mah deuleu dong aing mah bus ai dewek siapa teu boga bus lebih nyari kan era boga gede juga artina sia mah kagablog hirupna sia pangna ngabegal oge lamun dina imah aing mah hotel aya aing pacilingan
leuwih parah tambah jadi bisa hati aing dari ini mah goblok pacilingan mah gini nggak mau ngajang eta menurut ngahejeun goblok geuning loba nu ngirim disangka imah pacilingan si goblok sok sia hayanya palus-alus jeung aing lamun dina manuk naon aing mah manuk Garuda aing siapa bangkeina dong nyeri siapa taina dong nyeri Kang balas deui aing ngatingalikeun yang lebih perih lamun dina udud naon aing mah udud nu pangmahana wow aing siapa ti kotok naon hubunganna goblok udud jeung ti kotok baik asapi ka nyarieun Kang ayan sertifikat geuleuheun hirup di dinya teh heeh nganggap bodoh we ka batur teh eta hubunganna teh kotok jeung udud kira aku siapa ieu bakal modar ieu dek pipilueun sia teh naon teh eta si goblok ka aing nyebuti kotok ya iya jelema tong diganggu bahaya wah bahaya jelema sa didinya goblok naon sia teh dua toe sia lain didinya ulah kumawani ka jelema ieu wah jelema bahaya ieu teh sangar jelema bahaya jelema bahaya jelema keur nguriling neangan tanding anya serang neangan lawan saumur hirup mah sanyahoun digetih serangan pecahkan dagor kulingis kuat modar ngan kau lah kekirincingan kerincing wasi atuh jauh-jauh kerincing wasi kancing jaya kancing cetet kancing jaya kancing jaya badalungan badalohor Allahu Akbar Allahu Akbar halus lecar waktuna ngasya badalungan Surya Pringga Surya 16 temenang Surya Pringga Bayu Putu aing jelema rayud kanyud Bayu Putu lain rayud atuh jauh-jauh Bayu Putu ngaran kaula Bima Putra anak si Bima Putra Bima Ungjila ilai kawa Ungjila mingkop aduh tapi omongan Bima Putra Arimbi Suta Arimbi Rana cekek aden naon sia naon kan teh ibu tabil cin Arimbi Raja lain ada teh jauh atuh ningali we kana jauh bungar lain sok sia sok ibu tabil Arimbi Ratu Panggagahna lain jauh lain gitu Arimbi Sakti lain beli jauh lain Arimbi Panggelisna lain bye teke aden mau aing disiksa teh atoh saha naon teh bunga goreng sangu meureun atawa goreng lukmas
lain bangsa naon itu pancing karuliwat gitu kadeja mau separatis separatis anu ngaberontak atau teroris nah jauh-jauh atau lain tempat salju ieu make teroris nah kita ngomong teh tempat salju teroris pan teroris mah di mana orang aya salju atau aya angin pan sok ngagibri gini awak teh kitu tah teroris tariris atuh teh mah jauh tina teroris tina tariris nah ojang nyamperkeun itu sia-sia Aceng anang ulu anjir ini berwes gitu dulu bangsa naon katanya Turki teh jika makhluk di dalam laut sipud lamun di laut teh makhluk naon gitu teh kepiting lamun iya bola kutak cabok siak wae lamun si lain kuda laut manehna empot bandar kayu negara elo jelema teh naon ngomong naon maneh teh ini mah ibarat gitu barat naon lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla ieu meureunnan keor si lain bemo aya rek miluan maneh korong anjing sia teu nyambung dina mobil kana korong ampun lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apa bapak dewek mangu di deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah ari aing kalinggem anjing cerinakan anjing jeung batu lainna lamun dina imah ieu hotel kuring meureunnan loteng imah loteng dilotengkeun si lain meureunnan imah kontrakan da wala ari aing maneh mah cenah capit nanti nyambung aja sudah apa kan aduh ampun cing atuh bere nu hade ka itu jang karunya deuleu atuh lamun dina kue sok euy naon euy eta geus hayang ngadengekeun tapi tidak ambok atuh kuing kue bolu sok ieu cenah ieu putri noong ai kuring nah hayang sileing bapau ai uing mana ti kotok ai ti kotok kowe anjing apa kan aduh ampun jangan mana coy kuring teh semar 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 aya tak cepot itu nu tukang dawala da para ronok ngaran teh nya lamun ieu semar mah Semar Samsudin kuring cepot sutisna tah ieu dawala Hayati nah ngaran awewe atuh jauh di kamarana euy bade ngajugjug pertapan banyukan sana dek naon
dek ngalamar sim kuring teh Hah? dek ngalamar Nggak ada cawewe payu pisahnya. Nah, sarua jeung uing euy. Uing oge samaksud ieu teh dek ngalamar. ka saha Heuh ka eta awewe Dewi Nilaningrum. ulu dedengan teh dek ngalamar ka Nilaningrum Heeh. kurang ajar sia Nya molotot. eta teh kabogoh aing dulu anjir hawa awewe eta Semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalakina teh biasana mah jadi jelema sobar nah ayeuna jadi kitu bapak aing nyaan kapeletna teh bapak urang ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling sing hareupan jeung aing Dibelaan nyawa motor atuh. Oh. Eta jelema kieu gede kawani. Dibelaan mung kana rombongan pernah yang Teh heuh sia. saha Anu ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling hareupan jeung aing. di kampung we kana di rombongan ning botek we. Sia teh ujung-ujung ngamak sia kabeh. oh da kitu akibatna tah Ceguing oge geus eureunnan atuh. kurang kumaha magelis cicing sia teungeun nah deuleu bebene dek diheureuyan batur waduh anjir mun teu pantes eta aki-aki ngomong kitu Acan ge tepung nih butuh bene. acan ge tepung geus nyebut bebene bebenul lain bebene Kekewe. kurang ajar sia. Jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis. Tobat Gusti. Ngeunteung sia teh sarupa jeung nu kasep goblok. dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu Pak geus Pak tungtungna mata kitu geuning jadi pasea urang teh cicing sia gede aing gelut kumaha atuh geus kieu bapa teh gugu mah gugu we atuh heuh nya kitu ada ieu anu ngaganggu murid anakna tanggung jawab Aya tanya akang. Aing teh deuleu nanyakeun wungkul sia teh dek ngalamar. si lain dek ngalamar deui Heeh, nanaonan eta teh saingan aing deuleu nganu harti ngajak pasea jeung dewek lain hehehe sia tetenya Aisyah Semar. sah aduh Gusti era aing Kolot tapi ka kitu kan. haling kitu bepeng naon sia teh haling ka mundur Paling nu beger cenah atuh. nu beger mah bisi teu laksana kawin kan jemput kitu Bisi cacat. ngene ku abah urang tulungan ka itu jang tulungan aing jang kaki itunya euy Mana teh bapana atawa anakna? dewek teh bapana Jadi eta nu hideung teh anak maneh? anak geuning mung di baju nya kitu we ning buligir keneh teh Bae kahujanan teu taranjang. nya pun hapunten teh pun anak teh idiot pek sing hareupan kanya Lamun teh mah ayeuna maneh melaan anu anak bener, anak maneh sok. Ya raja aing anu geus kaitu mah deuleu. Aing ngajaga di dieu. Bisi awewe kabur ditewak bae di dieu. pokona di dinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok Wanieun sia ka aing. Nu goreng patut kieu mah moal diameuan ku awewe moal Nararasaan sia kasep kitu. entong hayang meuli pispot cucurut handapun batu entong hayang kasih cepot camerut mah gede nyatu Awan tukang awan. Lawan peserain alis ini. lawan wae Jangan sia goblok, jeung deungeur. orang dari lawan